Patua kuring mah penasaran nah bener maranehna teh baturna siluman munding anu tadinya tak lain salah seorang kadenge cumarita ke heula Mang Tamin ayeuna mah awaskeun we heula mending tungguan bae heula ke Saudi lantaran bisi bener eta teh siluman tembal tua kampung mohon leres kitu Patua mending antosan bae heula ke Saudina tembal nu sejenna teulah kurunya mah ke Saudi anu dibarengan ku Mang Huned daratang tua kampung Cikole jeung nu sejenna caruring hak bunga tah geuning akitos aya cek tua kampung nya aya naon ieu teh ujang meuni dareueuh kieu atuh tembal ke Saudi tua kampung tuluy nyaritakeun sakabeh kajadian ti mimiti maena didatangan ku Mang Huned di saparakanca anu ngalaporkeun manggihan siluman munding teh nepi ka kajadian harita tah kitu aki carios nama manawi Mang Huned oge tos masih terang kaki janten abdi saparakancan teh hoyong terang nah itu jalmi-jalmi teh siluman teh manusa rumaos abdi tos sorogoto cek tua kampung mungkas caritana Aki Saudi cicing tenimbalan mahina tuluy leumpang ngadeukeutan Haji Rodi sabarakanca anu masih keneh ngagaloler can sadar tua kampung jeung sejenna nuturkeun katempo maranehna masih anu sieun keneh dina leumpangna ge mani hati-hati kitu cik dorongan ujang Aki mah teh sijik cek Aki Saudi salah seorang anu mawa obor nyamperkeun ka Aki Saudi tuluy nyorongan Haji Rodi saparakanca ku obor anu gebeg tua kampung langsung ngagebeg barang ningali anu ngagaloler teh si horeng salah seorangna tua kampung nomor Cipulus geuning eta masih ke tua kampung nomor Cipulus Aki cek tua kampung rewas da nya jang ieu mah lain jurig atawa siluman ieu mah kabayana manusia aduh karunya teuing ka disarik sakitu ku ujang sok ayeuna mah guat garotong bawa ka imah Aki cek Aki Saudi tua kampung jeung sejenna silih reret maranehna ngarasa salah jeung era kulantaran geus kegawah nyieun tindakan anu disangka siluman teh horeng manusia malah kenal pisan jeung tua kampung ge jadina sieun disalahkeun tapi daena mah geus kajadian cenah tuluy pok tua kampung mere parentah kana sejenna Mang Huned Mang Tamin wayahna tah sabaraha urang panggotongkeun ieu jalma-jalma ka bumi Aki wayahna urang kawehan geus salah nyieun tindakan ka maranehna cek tua kampung Mang Huned jeung nu sejenna rungeuk tuluy omong deui sabaraha urang ngagarotong Haji Rodi jeung nu sejenna ka imah Aki Saudi teka catur lilana urang langsung bae caritakeun Haji Rodi saparakanca geus araya di imah Aki Saudi malah mah geus saladar lantaran geus diubaran ku Aki Saudi katempo Haji Rodi saparakanca keur dinariung ku Aki Saudi tua kampung Cikole katut sababaraha urang warga lembur Cikole sakali deui hampura Patua palebe Pak Haji oge jang aat mang rumasa salah tindak dikinten ku mang mah tua kampung Cipulus saparakanca teh siluman munding anu bade ngaganggu lembur ieu cek tua kampung menta dihampura deui ka Haji Rodi saparakanca dihapunten mah dihapunten Patua tapi ieu silah kuring jadi barenjol kieu kumaha ieu tembal tua kampung lembur Cipulus sumuhun rumaos tepat Patua mugi ulah teu dihapunten cek tua kampung deui nya ayeuna mah geus kajadian ujang si dihampura bae lantaran kaayaan di lembur ieu teh keur kaweur
cenah mah aya nu manggihan siluman munding bungkeulekan ieu majek jang tua sapara kancak. Aki sahudi ieu mangsa sadukeun tua kampung lembur Cikoleh jeung sejenna. Sumuhun Aki patua. Abdi ge ngamaklum manawi pami kajantenan di lembur abdi ge sami tiasa kajantenan salah paham sapertos tadi. Nya ayeuna mah cuang candak bae hikmahna ku sadayana nya kapayun mah sing atos-atos. Cek Haji Rodi. Ya syukur atuh Jang. Aki kabehan nganuhunkeun. Ya aku lantaran kabehan geus sadar. Tapi ngomong-ngomong ayeuna Pak Haji sapara kanca wengi-wengi ka lembur ieu teh tujuanna bade ka saha? Jeung aya naon? Tanya Aki Sahudi. Sumuhun, manawi kieu Aki. Kalaresan tujuan abdi teh ka lembur ieu teh sumejak. Nya maksudna mah bade mendakan Aki. Tambal Haji Rodi. Udan. Rek hubungan Aki. Ke. Aya naon kitu Jang? Sok asal luas Aki mari kieu teh. Cek Aki Sahudi paromana siga nu kaget. Red Haji Rodi ngararet ka palebe jeung tua kampung. Tua kampung ngarti. Sok sakandanan we atuh carioskeun ku Pak Haji lah, supados Abdol. Cek tua kampung. Hari geus kitu mah tuluy bae derek-dek Haji Rodi nyaritakeun sakabeh kajadian di lembur Cipulus. Timimiti kajadian siaat moal teh tapi terus hirup deui. Terus kajadian balebe anu ngawujud munding sampai setuluyna bilebe leungit meureun dibawa ku siluman munding. Atuh sakabeh jalma-jalma nu ngadengekeun mending ku godeg bari kalumecrek. Satuluyna tua kampung mungkas caritana. Tah kitu manawi Aki. Cariosna mah nya janten maksudna mah abdi sareng-rengan ka dieu teh bade nyuhunkeun pitulung ka Aki kanggo nyalametkeun bilebe anu sigana meureun dibantun ka siluman munding. Cek Haji Rodi mungkas caritana. Be asa aing kitu kajadian teh. Cek Aki Sahudi bari tuluy ngahulang. Nu sejenna silih reret maranehna ngarasa aneh jeung baluas ngadenge carita Haji Rodi teh utamana mah Mang Uned sapara kanca anu maranehna mah ngalaman panggih jeung siluman munding. Maranehna gingyapeun kumaha cenah. Cek pikirna lamun maranehna anu dibawa ka nagara siluman munding saperti si Aat catang tuh maranehna mah bisa baralik deui. Kitu cek pikir jalma-jalma urang kampung Cikoleh harita. Ari Aki Sahudi masih kene ngahulang. Si horeng Aki Sahudi mah ngahulang teh lain keur mikir tapi panon batina keur nyimpang ka alam lembut nyaeta ka alam nagara siluman munding teh. Nu sajen caricing eueuh nu wani ngaromong. Sanggeus rada lilapok Aki Sahudi cumarita. Bener Ujang. Cek ditempoan panon batin Aki, bojo Ujang lebet teh aya di negara siluman munding. Malah lain bojo Ujang bae nu aya di ditu teh. Aya 2 orang di jalma laki tapi anu hiji geus tinggal raga lembutna bae. Ari nu saurang mah keur di Borogod. Cek Aki Sahudi nerangkeun pamanggihna. Atuh ngadenge kitu teh palebe mah katampar was jeung sieun pisan. Aduh, kumaha tuh Aki? Nah pun bojo teh tiasa kena ditulungan Aki. Tanya palebe paramana bangun keluas jeung sieun. Aki Sahudi ngahulang deui sakedeung teu lilapok maehna cumarita. Insyaallah Ujang. Bojo Ujang mah masih keneh bisa ditulungan. Tapi kudu aya nu daek dikirim ku Aki ka nagara siluman munding pikeun dulunganna. Nah Ujang sanggup lamun ku Aki dikirim ka nagara siluman munding? Tanya Aki Sahudi ka palebe. Palebe ngahulang maehna ngarasa pahara sieuna ade kudu indit ka nagara siluman munding mah. Lantaran cak pikirna sieun manehna teu bisa balik deui ka alam manusia. Nempo palebe malah ngahulang Aki Sahudi pok ngomong deui. Yeh, kunaon ka ngahulang Ujang. Sanggup tante lamun ku Aki dikirim ka nagara siluman munding pikeun ngabebaskeun bojo Ujang. Cek Aki Sahudi nanya deui. Nu sejen marancong kabeh ka palebe. Ah, teu wantun Aki, abdi mah sieun. Tembak palebe bari tungkul. Ih, kumaha tuh, ari Ujang teu sanggup mah. Lantaran eta mah hiji-hijina jalan anu pika nyaho ku Aki pikeun nulungan bojo Ujang. Cek Aki Sahudi, nu sejen marancong keneh ka palebe. Tulila Haji Rodi nyerangkeun nyarita. Hapunten Aki. Pami abdi bae nu dikirim ka nagara siluman munding da kumaha tiasa tante. Cek Haji Rodi, maenang haja ngomong kitu teh lain kumaha wanian. Tapi maena mah boga tujuan supaya palebe daekeun indit ka nagara siluman munding. Cek pikirna lantaran Haji Rodi mah geus apal ari palebe teh sok tiluruan keneh ka manehna. Si horeng taktik Haji Rodi aya hasilna. Palebe barang adeng Haji Rodi ngomong kitu teh langsung beruas.
Waduh cilaka, dasar si Haji Kejul. Sigana mah mainna mika hayang keneh tah ka pamajikan aing. Waduh lamun diantepkeun bisa-bisa si Rusti ge nganggap pahlawan tah ka si Haji Kejul teh. Nurus tunjung. Mun kieu carana mah aing kudu nekat ieu daripada si Haji Kejul anu inditna. Karantas palabe. Oh gitu. Teu naon Ujang, syukur aki mah ada Ujang sanggup dikirim ka nagara Siluman Munding mah. Keundak waki ge moal ka Kalemor. Ujang mun daek ka ditu rek libanan pakarang pikeun ngalawan Siluman Mundingna. Cek aki Saudi ka Haji Rodi. Tapi sama Haji Rodi nembalan palabe langsung miheulan ngomong, ulah ki ulah ki. Keun wios abdi bae nu angkat ka nagara Siluman Munding mah. Ulah ku Haji Rodi. Bisa bahaya tuh ki. Cek palabe. Ada yang omongan palabe kitu Haji Rodi jeung tua kampung pating sarengeh. Lantaran duanana oge geus ngartieun lamun palabe teh ngarasa timburu. Lamun Haji Rodi anu indit ka nagara Siluman Munding mah. Di pihak sejen aki Saudi oge nyarengeh. Kutaan Ujang teh ayeuna mah sanggup mangkat ka nagara Siluman Munding teh. Ya syukur atuh ari kitu mah. Ngan kieu Ujang. Alusna mah jeung yang Haji Ongkoh ulah sorangan ambil leuwih kuat Ujang. Palabe ngaulang deui ngadenge Haji Rodi oge tetep kudu mangkat jeung marehna ka alam Siluman Munding teh. Waduh ieu mah sarua jeung atuh ari kieu mah. Angger bae si Haji Kejul kudu ilu keneh. Matak dijadiin masalah di bae. Kentes palabe bari tuluy pok maena ngomong ka Ki Saudi. Pamit sareng Pak Haji Rodi kumaha Ki? Sareng tua kampung bae. Da sami anjeunna teh ngurus lembur. Cek palabe. Tapi sama meh Ki Saudi nembalan tua kampung langsung miheulan ngomong. Ah kuring mah teu sanggup palabe. Eus jeung Pak Haji Rodi bae. Cek tua kampung bari seuleutik. Manehna ngartieun yen palabe mungun jeung Haji Rodi teh kulantaran timbul teh. Atuh palabe ngadenge kitu teh langsung deh handeul. Cag urang tunda heula. Ayeuna urang malik diheula nyaritakeun kaayaan di nagara Siluman Munding. Harita Prabu Gandewi Sesa kakargek-gek di unggeureunnan. Keur kitu torojol Nyimas Ganda Asih jeung Nyimas Ganda Lara daratang marawa Nyimas Ganda Manik dina kaayaan teu sadar. Bari jeung nyered oge Putri Kulaktapa anu jadi tawanan. Atuh Prabu Gandewi Sesa jeung Permaisuri ruas nempo kaayaan Nyimas Ganda Manik anu teu sadar kitu teh. Samemeh dua anakna mere laporan Permaisuri langsung bae ngomong. Ganda Asih, Ganda Lara, kunaon eta hadi hidup teu sadar kitu? Terus saya tanu dibawa ka dieu? Tanya Permaisuri. Nya geulis, kunaon eta hadi hidup teh kitu? Saha anu wadi-wadi dadasana? Cek Prabu Gandawi Sesa ilu nanya. Samemeh narembalan Ganda Asih jeung Ganda Lara dari heula. Hari Nyimas Ganda Manik anu can sadar digalerkeun heula di handap. Kitu deui Putri Kulakdarma digublakeun hareupeun Prabu Gandawi Sesa. Tah manuk ieu ama, ibu anu ngalantarankeun Rai Ganda Manik cilaka teh? Cek Nyimas Ganda Asih. Mohon kanjeng ama, kanjeng ibu, untung kabur ka pendaku abdi. Cek Nyimas Ganda Lara. Lain kurai bae, ku teh ongkoh atuh. Sok hayang bae dipuji sorangan maneh mah. Cek Ganda Asih bari melotot ka adina. Maehna geus kasihinan bae teu di alam ku bapana jeung indungna. Nya kituna mah. Tapi kan kuring anu tarung jeung ngelehkeun siluman ora eta mah. Ganda Lara tetep hayang ka alam sorangan. Ganda Asih beuki seueur. Heh, Ganda Lara. Montong hayang kalem bae sorangan maneh. Teteh ge sarua tarung. Mun teu dibantuan ku teteh moal heueuh maneh meunang tarung ngalawan ieu siluman teh. Cek Ganda Asih bari melotot keneh. Tungtungna mah eta dua putri Siluman Munding teh kalah pacental-cental. Parahi hayang ka alam ku Prabu Gandawi Sesa jeung Permaisuri. Atuh nempo anakna kalah parasia kitu teh Prabu Gandawi Sesa anu keur seueur teh jadina beuki pusing. Heup, ngadon ribut bae nyaho kolot keur parusing. Geus ngajaradog maneh. Geus jarewasa maraneh teh. Era atuh umur. Cek
Prabu Gana Wisesa nyentak. Atuh disentak itu mah Nimas Ganda Asih jeung Nimas Gandalara teh ruas. Saumur-umur marahna kakarek ngarasa disentak ku bapana. Katempo duanana langsung ngurungkut sieun. Di sejen pihak permaisuri anu nempo Prabu Gana Wisesa kalah nyentak ka anakna teh malik ditarima. Haok permaisuri nyarekan ka Prabu Gana Wisesa. Je kalah ngadon nyarekan kitu ka budak teh. Tampu atuh eta budak teh keur capek karek daratang. Kabogara rasana tuh. Pangkat bae raja, ari kalakuan kas budak radek hulu, cek permaisuri molotot. Dicarekan kitu ku pamajikanna Prabu Gana Wisesa anu tadi nasok ngelehan bae ge ditarima ayeuna mah lantaran ngarasa didagrageun darajat hareupeun anakna. Haok Prabu Gana Wisesa malik nyarekan, "Maneh deui sia kalah hungga ka aing. Teu boga pasokanan sia ka salaki teh." Cek Prabu Gana Wisesa malik molotot. Atuh disentak itu teh permaisuri lain sadar tapi kalah beuki ambek. Lantaran seumur-umur maena karek ngarasa disentak ku salakina kitu teh. Permaisuri ngagerentas dina hatena. Dasar lalaki atah wara. Wani ayeuna mainan nyentak ka aing. Sigana mah gara-gara bikang manusia tadi tah. Ayeuna mainan geus jadi wani ka aing. Awas ya dibere pelajaran ku aing mah. Gerentas permaisuri tuluy haok deui nyarekan ka Prabu Gana Wisesa. Jadi kahayang maneh teh kumaha Gana Wisesa? Aing salaku awet teu tarima, teu ngeunah dicarekan ku maneh. Sok ayeuna kahayangna kumaha? Dasar muning dan siah mah. Cek permaisuri nyaritana beuki kasar. Atuh dikitukeun mah Prabu Gana Wisesa anu tadi narek sadar malah jadina beuki ambek deui. Haok eta raja muning teh nyentak deui ka pamajikanna. Ngomong naon sia? Ya asal pamajikan purung sia. Ari ngomong teh tara dipikir heula. Podaran sia ku aing. Cek Prabu Gana Wisesa beuki kaleupasan nyaritana. Atuh permaisuri anu geus ambek beuki teu katahan bae. Geus teu ngomong deui, sebrut bae permaisuri siluman muning teh langsung nyerang ka salakina. Tapi Prabu Gana Wisesa teu cisingkeun. Atuh dasar munding ger bae salaki pamajikan teh jadina kalah garelut. Silih gadil, silih banting, silih dengkek. Atuh kaayaan di kurut wawangunan karaton siluman munding teh ngadadak ingeung, tembok poting burobot, tihang poting bururu. Wawangunan anu geus runtuh teh beuki tambah ajur. Nempo kaayaan kitu Nyimas Gana Asih jeung Nyimas Gandalara arolohok. Haruh eta kanjeng ama jeung kanjeng ibu kalah garelut kitu. Kudu kumaha misahkeun aya aing. Cek Putri Ganda Asih bari panonna mah terus mencerong ka Prabu Gana Wisesa jeung permaisuri anu keur garulung. Gara-gara maneh atuh teu Gana Asih? Ari ngomong teh sok hayang menang sorangan maneh mah. Cek Nyimas Gandalara. Dimas Gandalara sing ngarerat beuy ambek. Ngomong naon sih ya Gandalara? Sungu teh padungap bae sia. Tembal Nyimas Ganda Asih. Heueuh, gara-gara maneh. Tuh kanjeng ibu jeung kanjeng ama jadi negara lu kitu. Maneh kudu tanggung jawab lah sia Ganda Asih. Cek Nyimas Gandalara deui. Kurang ajar sia dasar munding burung sia ka kolot teh wani. Cek Ganda Asih ngambek ngomong munding burung ka Nyimas Gandalara padahal mah ge munding. Bari tuluy Nyimas Ganda Asih teh nyerang ka Nyimas Gandalara. Tapi Nyimas Gandalara oge teu cicingkeun, barang lanceukna nyerang, mahena geuat-geuat ngahindar bari tuluy malik nyerang. Tungtungna mah eta siluman munding teh boh anakna, boh bapana, boh indungna pada garelut. Tangtuna bae kaayaan di kerajaan siluman munding jadi genjleung, sakabeh pejabat jeung rakyat siluman munding luas lantaran ujug-ujug negara teh asa inggeung disusul ku sora anu pating pledag, pating cilegur. Para rakyat munding langsung kalabur nalinggarkeun kerajaan. Sedengkeun para pejabatna lalumpatan ka karaton. Ngan waktosna saep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.